Tuti dadah teuing mun asa teu nyangka padahal maneh teh ngora kene. Meureun ke mah moal aya nu ngajak botra, moal aya nu ngajak jalan-jalan ka pasar minggu. Gusti umur mah nya bener eueuh nu nyaho. Ceu, hudang ceu. Aya naon Ece? Eta kunaon maneh meuni kuat kapias kitu? Ece hampura pangbejakeun ka salaki urang. Urang boga hutang ka Masaro 400.000. Pangmayarkeun gitu bisi salaki urang teu apal. Nah atuh kunaon ai maneh unjam injem teu tara bebeja ka salaki? Heueuh Ece urang oge handeueun nyaho pikieun. Mak, kudang ih geus beurang. Astagfirullahaladzim. Dia teh ngimpi gitu. Gusti asa dikieun eta si Tuti datang ka nu impian. Ya Allah Tuti